Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kunaon ari maneh kalau lotor kitu? Tas gelut mah. Gelut? Gelut kumaha? Jeung saha? Sarang rencangan, Mak. Aduh Egi, piomongin pisannya budak teh. Cik atuh, bawang teh ulah kamalinaan. Budak keneng diajar gelut. Sanes diajar, Mak, tapi gelut asli. Nembal oleh budak teh. Nah, nepi ka paraseak kitu. Sanes pas saya, Mak, tapi gelut. Heeh. Nah, nepi ka garelut kitu jeung babaturan teh. Ieu teh bulan puasa. Lain ngaraji ka masjid. Kala ka ulin teparugu. Parasea deui, lainna alakur. Ya, cek abah maneh ge. Nya kitu bisa. Ari nu ngaran puasa teh kasep geulisnya. Kudu bisa nyengker hawa nafsu. Apa judulna ge puasa. Lamun puasa teh minangkana mah rem eta teh supaya urang bisa nahan amarah, nahan kakeheul. Kudu bisa eta teh. Komun dibikeun ka gelut mah ulah atuh. Kena batal. Ari jasa diana mah teu batal. Tapi ganjaranana pahalana meureun kopong. Alias kosong, hapa. Teu meunang nanaon kur meunang halababe jeung lapar. Apaan lebar. Pancan tangtu engke tahun hareup urang ngalaman deui. Cek barudak ayeuna mah gaspol bulan puasa ayeuna mah. Euyeukeun ku ibadah sengker hawa nafsu. Diajar bulan puasa teh urang diajar nyengker hawa nafsu, nyengker kasombongan diri, ujub ria takabur jeung sajabana. Nya diajar sabar. Di mana-mana nu sabar mah cangkeu di mana-mana nu sabar mah bakal dipikahemanku mantengna. Kitu nya kasep geulisnya kade ulah sok parasea sengker hawa nafsu. Ari maneh jeung saha pasea teh? Jeung si Oding, Mak. Tulis si Odingna kumaha? Nyauih we, ceurik. Aduh Egi, kumaha mun kolot dijadikan ka emak? Ada bongan atuh, Mak. Bongan kumaha? Nya, acis abi nu tadi ti emak teh direbut ku si Oding. Nuker meuli minyak? Mun, Mak. Ayeuna duitna mana? Ku si Oding dipicen ka walungan. Da abi teh ambek atuh, nya geus ku abi digelutan. Aduh, duit keur meuli minyak eta sakitu-kituna deui. Dasar budak teh teu diwaraku kolotna. Ngarampas kabisana teh. Teh jadi preman kitu budak teh. Teu bisa diantep ieu mah. Kudu diontrog. Diwaras sekalian di kolotna. Hayu tuduhkeun di mana-mana. Tuman pisan. Saruana sigana budak jeung kolotna teh. Hayu ini